ini kita mau ke rumah Abah Edong. Yuk, mari. Assalamualaikum. Hah? Ayah Abah. Ininya. Sehat. Ngomongnya lagi silaturahmi. Bapak. Abet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan ada di rumahnya Bapak Aki Edong. Nah, panginten ini dia sang legenda Batu Garut ya. Batu Garut masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Yang masih belum kenal, nah inilah dia Aki Edong yang terkenal itu. Nah panginten, iya mah tanya jawab banyak Ki, langsung saja. Ieu teh Incu Aki gitunya. Terus asa kakolot ka dieu teh paribasana mah panginten hoyong saalitna dipangdongengkeun ku Aki teh. Itu pamirsa sadayana di bumi teh. Tah tahun sabaraha batu galian Aki teh anu leresna teh gitu. Langsung deh Ya, langsung. kawitan Aki ngagali Mohon di tahun 80 kene 80. dugi ka tahun 84 Aki mendak etanya pancawarna anu ayeuna disebat-sebat ku kolektor ku Pak ieu Mohon janten ka tayana sagarut we aya wartos nama wartosna Aki pada ngomong kita sadunia atau Aki sadunia sadunia. Alhamdulillah. Ya malihanan anyar-anyar oge idinya aya nu di Spanyol Dieu teh nya kan kamari nuju ieu dina ngagali teh tieun kitu nya ayeuna mah tos siap deui na teh tos beri keur deui di Gunung Kancana kitu sa Gunung Kancana mah da najan tetangga kitu nya najan kalebetna masih kan Aki eta teh nya ayeuna ge aya duka 5 gelombang gitu, 5 lubang dalam ayeuna nganteu acan kekingan mengintinya itu teh nuju prak ayeuna mudah-mudahan atuh aya rezekina supados istilahna mah ngaramekeun deui kitu nya masih kene ulah sampai naon jadi tina kekayaan alam gitu nya daerah Garut Selatan ulah sampai mundur barang-barang mah jigana gitu keperkiraan masih loba terus maju nya kumaha carana leres. Tah panginten kapungkur teh sejarahna kumaha Aki bet hoyong ngagali teh ngawitna teh kumaha gitu beterang aya batu di dinya teh gitu ngawitna rame-rame gitu tos aya dalangkung ti eta sanes Aki wae gitu tanya jadi saacan tahun 80 oge 80 ge tos aya batu hejo batu pancawarna teh pangintennya pancawarna mah encan we kitu nya mah hejo gitu kasebat batu ohen gitu dinya ukur ala kadarna payuna oge da can naon nyebar kitu tah ku pangaos kapungkur Ki sejarahna paling paming nical eta bongkahan ku tahun 80 sabaraha 84 gitu Aki mah cengingna eta batu mah itu batu pancawarna sabaraha pangaosna kapungkur Aki da teu apal pangaos itu murah sapayuna butuh duit gitu tah tani we pangintennya di dieu lah gitu nanti metak
aki geningan model ayeuna kakayaan aki model kieu nya teu pantes batu tonton gitu tah. Di aki kaluarna nya jeung barangkana we tonton sareng istilah nama porsilna porsilna begitu gitu tah biasa we da 25% anu aslina mah. Panginten aki teh ngawit ngagali teh tahun 80-an. Nya kenging tahun 84. Kengingna teh berarti aya jarak waktu nu lami pangintennya. Nah, mungkin gitu ya guys ya, Kang Bos ya, untuk cari batu bagus tuh dari aki tadi membutuhkan waktu sekitar 14 tahun ya. Jadi sesuailah untuk harganya dan juga kualitasnya. Panginten kualitas batu aki mah benten ya sareng galian-galian sanes. Pami ngagalina tahun 80 berarti aki teh nuju yuswa sabaraha gitu. Kelahiran 30. Aki teh kelahiran 30. Berarti zaman penjajahan kan nya kinya. Zaman Belanda dirajaan ke Belanda apa di dieu teh. Berarti yuswa 30 20 50 tahun. Tapi alhamdulillah panginten ayeuna aki tos nginjak yuswa 80 masih kene sehatnya. Subhanallah, masih kene sehat, masih kene kiat ka kebon nya kinya. Ke kebon lah. Akur jalan-jalan we namanya. Gitu aki teh. Mohon. Panginten nu salajeng mah nu sok sering ditaroskeun panginten ku pamirsa anu di bumi, anu saha wae kolektor anu kantos ka dieu aki mohon. Anu titebih gitu. Mohon anu titebih anu paling caket ti daerah mana gitu. Nya atuh ti dieuna anu paling taeun Lurah Odar kitu nya anu kaki mah. Iwan Boxer, ayeuna mah tos janten DPR-nya. Aya anu datang kaki anu jauhna Pawijaya ti eta teh ti Jakarta. Kolektor eta teh nya, kolektor atuh. Sinyonya di Tangerang, Jakarta mununna. Atuh Pak Hadi di Jakarta kene. Aya di Bogor seueur-seueur we. Di luar negrina ti mana tah Ki? Di luar negeri anu datang dongkap ka dieu nya di Spanyol ka kitu iraha eta teh di Spanyol teh balianan surah daya batu gitu. Mohon hayang penak sareng aki nyari pieu mah lah di Medan gitu nya sering ka dieu nya sok sering aya hari labdi atuh di Jogja Jawa Timur ada seueur gitu anu kaki taeun mah nepang anak laki hilap. Panginten foto-foto nama ieu nya sadayana aya tuh. Aya tah Pawijaya. Taeuna tah urang Jakarta anta aki nu di tengah teh. Itu kadang-kadang ieu tah kumargi panginten ayeuna teh batu aki teh tos tilem lami teuing ki. Kumaha tah ayeuna pada digali deui moal gitu. Tos siap aya namanya nya dinu danya aya kita tangga deukeut. Pada kadang kana bulan 2 bulan 3 di aki dimimitian deui. Nya tadina dieureunkeun teh hiji ku dua. Hiji retak-retak di luhur. Jadi gunungna rawan longsor gitu nya. Terus panginten jadi kasienan gitu bahasa urang mah resikonanya. Henteu aya ruksa penggalina mah ukur ala kadar kasar luar-luarna we gitu tah. Nya atuh mugi we tos dikreueuh di imah kitu nya kinya. Da soalna panginten kauningan nya ti kapungkur batu aki mah istilahna janten maskot dunia. Batu aki mah kitu. Jadi tanpa batu aki mah sejarahna mah dikeresakeun panginten moal kenging, moal sarame kieu gitu nya. Dikeresakeun. Nah, mungkin itulah dongeng dari Aki dari mulai penggaliannya, sejarah-sejarahnya. Mungkin ada pertanyaan lain bisa di komen di bawah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pas rame pameran 2015
Aki kantos diundang kemana wae pas rame ke Karawang Barat, ke Jakarta, ai Jakarta mah taeuna ge di ieu di Balai Kartini. Nah, kantos teh atuh di Bandung. Jadi RRI di duka 2 kali duka 3 ka Bandung mah gitu. Sareng Abi ti payun mah eta teh. Kita lepat Nah, di mana? Pas di Lucky Square, kita lepat mas Lucky Square sareng RRI. Nya Pas ramenya 2016 2015 nya. 2014 14 15 ya pas rame-rame nah pas iya. Terus paling tebih ka mana Ki? Teh di Ladenan tebih mah Ki teh malihanan ka ieu ka luar Jawa gitu. Aya anu bade ngulem Ki teu we teh di ieu itu malihanan masihan tiket malihanan ka Watos katanya nya. Ka Tasik we kantos ka Tasik. Ka Garut teh puguh gitu di daerah. Nah, panginten pami ayeuna anu karakter batu anu Aki anu terkenal teh nu sapertos kumaha karakter jadi anu ngabedakeun batu Aki sareng batu anu sanes teh naon gitu Ki benten deh upami pancawarna gitu tanya samodel cet bahe cet bahe jadi kalau lontras pangintennya jadi gitu jadi henteu gurat-gurat gitunya lemes-lemes tepung merah cabe atuh hijaunya pancawarna teh paling saeutik 5 gitu tanya patokan pancawarna nya ka ditu kitu pan oren beureum cabe terus hejona pangintennya hideung terus bodas pangintennya terkenal Bang Bara saya pisannya da batu Aki mah terkenal ku latar hideungna di kota oge pokoknya mah batu aya nu latar hideung mah ieu teh batu Aki gitu. Tah panginten sesahna ayeuna mah Aki oge nyalira saur paripawas nama tos teu gaduh batu Aki nyalira. Da Aki da upami taeun mangemut kana milik kitu tanya meureun Aki sareatna milik rada loba nama urang Jakarta, urang luar negeri, Garut, Bandung, Aki mah ala kadarna asal dibarokahan we gitu Aki. Kudu kawasa teh ulah jadi mamara. Nah, ayeuna kapayun tetep ai milik mah ngarep. Upami tacan leupas mah Aki atuh nyimpen 50 kilo mah nya ayeuna teh beungar kita batu tos CF Aki naik nyasatna. Zaman kapungkur mah panginten hak pangaos oge nya lumayan tapi kapungkur oge tapi teu saawis ayeuna pangintennya da atuh memang sa anak-anak we gitu dibagikeun duit terdageung oge nya teu bongkor ai putra Aki teh sabaraha ayeuna teh alit sabaraha putra Aki sareng incu Aki teh sabaraha ayeuna teh teu kaetan incu mah budak teh 900 budak pokok we gitu nya budak Aki anu aya 11 da sang emak mah gitu badieu atuh budak emak 4 teu gaduh ti emak mah dengan pada bawa janten 14 nu aya duaan teu aya sakitu budak Aki kami incu mah tos teu emut panginten cenah cek barudak terus langkung ti ratusan sareng buyut bau malah terus aya terus bau ayeuna aya hiji tangan bau mah rada emut gitu tah iya jadi Kang Bos ya bau itu anak dari incunya jadi iya. Udah jadi kan ini Aki nih terus dari buyut terus bau gitu iya. Jadi alhamdulillah Aki masih sehat gitu ya panginten tah ayeuna kinten-kintena bade dikawitan di iraha galian teh gitu tacan jelas taeunana hitungan ai emutan mah bulan 2 bulan 3 mah bakal jadi begitu insyaallah nya teu mugia
minta doanya agar perbatuan Indonesia khususnya Batu Pancawarna Edong bisa keluar lagi ya Ki ya gitu. Ya, amin. Nah terus ini nih, saya ada batu pancawarna Edong asli ya Kang Bos ya. Ini punya kolektor muda Bandung. Nih kita tanya ke akinya langsung, ini asli apa tidak gitu batu aki. Tah itu batu aki anu ratusan juta teh Ki ieu. Anu gaduhna teh kolektor Bandung kantos ka dieu. Leres teu batu aki ieu teh. Leresnya. Ieu cobi diangge ku aki. Tah ieu teh nu gaduhna teh kolektor muda Bandung Yuswa 40 kantos ka dieu. Nah, sareng ieu tah. Kecakap. Di dia bae teh. Tuh. Batu asli Pancawarna Edong diangge dipake sama Pancawarna Edong. Ini tidak dijual ya Kang Bos ya. Ini punya kolektor Bandung, saya juga dapat minjem. Karena memang batu Pancawarna Edong yang super itu sudah bener-bener jarang. Tapi ieu teh laras batu aki pangintennya, anu kategorina super gitunya. Tah panginten, ieu tah anu kantos ka dieu teh. Ini yang punya ya Kang Mus ya, kolektor Bandung. Ini buat saya ketitipan untuk menyampaikan ini ke Aki, kenang-kenangan tuh. Kantos ka dieu ku abi diantar Aki mah tos silap panginten. Aki itu ieu kolektor nu gaduh ieu teh. Hilap ya. Tahun berapa le ning sakarene jeung sareng mah dipoto zaman kursi di dieu keneh ieu teh. Hoyong disimpen panginten di dia digantungkan kurang ieu nya. Kenang-kenangan saurna teh kitu tah. Tuh, kurang bukanya ieu na. Nah, saha jenengan teh teh? Pak Stepan, Pak Epan Bandung. Aki mah tos hilap pangintennya. Enggak tuh. Kantos ka dieu ti payun teh hoyong batu aki cenah. Mung kararesan ban ti payun teh aya gini. Alhamdulillah tapi anjeunna mah ngoleksinya ngoleksi di mana we. Rezeki mah nya nyungkeun di istilahna mah kangge kenang-kenangan. Mumpung ieu urang pangpasangkeun atuh Pak Abi ya. Urang pangmasangkeun mangentenya. Bagus sapunda gitu. Aduh. Ini foto-fotonya sama kolektor-kolektor yang Indonesia ya. Tah panginten ayeuna mah Aki teh bakal aya dina TV channel YouTube. Mugia atuh seueur nu nonton gitu Ki. Mugia seueur anu langkung uningaeun tah Abah Edong teh ieu anu ngalegend teh paribasa di kota teh Batu Abah Edong gitu tah. Alhamdulillah masih keneh sehat. Si emakna masih keneh sehat gitunya. Di samping eta panginten abi teh icalan dina TV teh. Gitu. Icalan oge batu-batu tah sok aya anu hoyong istilah nama pesen pang videokeun Abah Edong cenah gitu. Alhamdulillah ayeuna request nama panginten disangamkeun ka Abahna langsung gitu. Jadi nya barangkali ya Kang Bos ya yang mau titip salam bisa komen di bawah ya Kang Bos ya. Ini lagi ngopi-ngopi dulu sama Abah sama ngerokok-rokok dulu. Nah mungkin sekian dulu ya Kang Bos ya video dari saya bersama Abah Edong. Mungkin kedepannya saya juga akan kembali bersilaturahmi lebih sering ke sini dan bikin video-video selanjutnya. Mohon maaf atas gambarnya karena memang ini ala kadarnya ya Kang Bos ya. Namanya juga di kampung. Tur nuhun. Salam Perbatuan Indonesia bersama Abah Edong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu.
saja. Ini rumah Abah Edong. Terima kasih yang udah mengikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.